warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ade Galura TV di mana wae ayana. Alhamdulillah simkuring ayeuna disarengan ku Kang Ijang selaku ketua kelompok budidaya perikanan Tirta Simpai Asih di Desa Saguling, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Kumaha Kang Ujang damang? Hai, alhamdulillah, kawan sana. Nuju naon ayeuna teh? Kalaresan dina danget ieu, kalaresan konten ieu nembe atos, kemudian nuju marad, yang kawitna ningali induk Induk JPS teh naon Kang? upami JPS teh bahasa nasional teh grade parentok nyaeta induk pokok nu disebat induk unggulan. Berarti ari anu disebatna induk unggulan mah panginten tina segi pakan, perawatan oke benten atunya. Tangtos benten salah sawiosna margi ti kawit nu hari teh atau kaetang kaawasi dina mamenana dina vitamina terasa di dintena caina nana sarawat Mohon. Tah ayeuna teh kan akang teh salaku ketua kelompok budidaya perikanan Tirta Simpai Asih. Sing tah iraha eta didirikeunna kelompok eta teh. kalaresan upami Pokdakan Tirta Simpai Asih nu aya di Desa Saguling, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, kirang langkung tos lebet kana 3 tahun ayeuna dina berdirina mohon salah sawiosna dikhususkeun kana perikanan ikan nila. Ikan nila Mohon kalaresan dina tahun ieu lebet kana tahun kadua panginten bakal hadiah Bupati Ciamis. Salah sawiosna program nyaeta dina Perbumna kedah diseueurkeun kana lagi nila dina budidaya. Oh gitu. Dan kan teu dicabangkeun kana ikan-ikan nu sanes gitu. Di antawisna emang aya namun salah sawiosna nu dipangagungnakeun teh kana lauk nila. Difokuskeun paling benernya. Mohon. Kunaon difokuskeun jadi kana lauk nilah teu kana gurame misalkan. Upami tahun-tahun kapengker kalaresan lauk gurame aya. Lauk gurame namun di antawisna ku sabab seueur wabah di tahun 2018 baru tepat Sapriangan Timur bahkan kantos ngarempel para pelaku anu biasa budidaya lauk khususnya dina gurame nya alhamdulillah namun dugi kadanget ieu teu acan menakan obat anu mujarab meureun bahasana. Upami panyawat gurame sapertos borok atau nepi naon sangkan tiasa langsung damang sager deui eta lauk teu acan makan. Mana pamarentah daerah satempat nyana kasimpulan panginten hasil evaluasi sareng nu sanes dialihkeun budidayana seseueurna kana lauk nila. Tina keunggulan nila eta teh anu aya di Ciamis teh naon eta teh Kang? Salah sawiosna upami dina lauk nila teh tina masalah panyawat ringan, perawatanana ringan, teras cocok kanggo daerah Ciamis. Ayeuna tina kelompok anu tadi ku akan diketuai teh eta teh aya di kelompok-kelompok nu sanes eta nu nginduk ka. Alhamdulillah upami anu ngiringan janten mitra termasuk binaan salah sawiosna upami di Desa Saguling tos puguhnya seueur aya salah sawiosna kelompok tapi tos sadaya garabung digabungkeun dina kelompok Tirta Simpai Asih. Di luar Desa Saguling ge sami dugi ka Sukadana aya, Majalengka aya, Kecamatan Pamarican aya, bahkan tadi siang abdi di Margajaya. Teras ka Pangandarana aya Eta teh. Mohon. Sistemna kumaha eta teh? Alhamdulillah dugi kana hasil produksina nya salah sawiosna panginten dikomersialkeun atanapi dibisniskeun termasuk pemasaranana termasuk sharing nu sanesna kanggo dikembangkeun deui kitu ka payuna. Salaresna salianti hoyong nyejahterakeun anggota kelompok salah sawiosna di lingkungan oge simkuring sareng nu sanesna hoyong ngaraoskeun
bahwa dina lauk nila teh sanes mung ukur biasa dikelola ke kelompok unggul. Tapi aya ajas manfaat kanggo lingkungan, misal sapertos setiap nu gaduh pasantren upami aya potensi sami ngiring dibantos dihibahkeun termasuk tata cara budidayana diwartosan. Termasuk kanggo pemasaranana dibantos. Salah sawiosna hiji faktor alamna nyaeta fasilitasna nu kedah diparatoskeun salah sawiosna kolam. Eta dina kolam teh atanapi balong teh seueur leutak lumpur atanapi henteu. Upami seueur wayahna dibersihan heula dugi ka teu aya lumpurna, nu salajengna saatos lumpur teu aya kumaha? Nya upami kaleresan matahari nuju aya atanapi teu ceudem nya bahasana panginten dipoe heula sababaraha dinten mah dugi ka 3 dinten 4 dinten nu salajengna nu kedah diparhatoskeun saatos eta milari gemuk di antawisna gemuk organik sanes kimia. Di dieu nu biasa dianggo teh nyaeta salah sawiosna pupuk kandang hayam atanapi domba saatos eta neme dibarengan bari ngalebetkeun cai maksima dugi ka 4 dinten neme lebetan lauk. Itu salah sawiosna anu kedah diparatoskeun ku tiap anggota atanapi masyarakat anu hoyong nyobian budidaya. Kangge pembibitan sareng pendederan eta teh berlaku na kitu. Berlaku mohon dina pembenihan, dina pembesaran kami. Salah sawiosna upami dina balong anu disayogikeun satu acan cai anu lebet karena solokan nu bade dialirkeun kana balong biasana aya filter bahasana nyaeta panyaringan cai anu lebet tina walungan nu rada ageng atanapi solokan rada ageng satu acan teh supaya si lumpur teh mengendap heula lah bahasana gitu. Itu langsung ke balong eta salah sawiosna. Bahkan salah sawiosna permintaan Pandeglang wae Merak Banten alhamdulillah tos lebet ka dieu. Sumedang tos lebet termasuk di daerah Nusanes ari Majalengka mah tos puguh gitu Pangandaran tos puguh. Bahkan di luar Jawa Barat oge aya nyeepkeun para sakumaha nu biasa nu ku abdi dilaksanakeun tina 100 mah sadinten mung seep 1,5 kilo. Eta mah khusus kanggo induk. Tapi upami dina ngaageungan benten deui eta mah. Da misalkan diukur heula kaayaan balong teh sabaraha meter persegi, lebetna cai jerona cai sakumaha, engke engke di etang. Berarti ieu pantesna lauk teh sabaraha ekoreun. Misal anu 10 ka 10 100 meter persegi ka nu jerona caina dugi ka 1 meter biasa abi sareng rerencangan anggota atanapi masyarakat utus biasa nyaeta tina nu 100 meter persegi dina seueurna lauk paling 300 na saalitna 300 ekor mohon upami hoyong enga ageng tina 100 meter persegi teh. Mohon upami hoyong enga ageng. Naon margina upami hoyong enga ageng itu kan kena per meterna jadi salit. Jadi dina milari oksigena, nyerap oksigena anu terlarut bahasana nu ngahiji sang cai. Nah eta nu diperyogikeun margi lamun padet teuing bakal pertumbuhan eta lauk anu lambat. Sanaos parabna sae. Kahoyong abi ari salaku pelaku dina budidaya lauk mah salah sawiosna hiji panginten hoyong kajamin tina masalah pakan terutami kaduana dina masalah benihna terutami kualitas nu salajengna panginten da benten-benten ka hoyongna nya sok sanaos seueur lauk seueur parab ari pasarna teu aya mah sim kuring teh ka hoyongnya ka pamaran teh nu aya di laluhur cobi pang stabilkeun pangaos sareng pasarna anu jelas meureun bahasana ulah dugika para petani teh bingung meureun bahasana ieu bade ngicah di daerah ieu mah na saanu di dieu mah saanu tah upami tos aya harga terendah mah kan raos di mana-mana oge kitu panena. Atuh pangitan sakitu Kang Ujang hatur nuhun pisan. Mohon sami-sami mudah-mudahan sing tambih majeng. Amin. Anu diharapkeun enggal kacapai. Amin. Sakitu nu kapihatur ti peribados ada Galura TV. Mudah-mudahan isanes waktos tiasa tepang deui. Ada Galura TV. Mantap. Tekenging hilap subscribe Ade Galura TV. Mantap.